biwir cek biwir ibu hayang ilmu tanya hate da cek hate mah hayang nempo urang. Lamun ieu pangaosan cek ibu hayang ilmu kuring nanya da ilmu mah bapak jeung ibu teh geus boga geus. Da di dieu ge aya ustad aya kiai aya ajengan piraku teu ngelmuan. Ibu ari ngomongkeun batur dosa. Geus arapaleun. Ai popolotot ka salaki dosa. Geus nyahueun ai pedit ku harta ka batur dosa. Panas ku milik batur dosa. Geuleuh rujit cua ngewa ka batur dosa. Tah eta teh ilmu naha atuh teu eureun. Jadi teu saban-saban jelema boga ilmu bisa migawe eta ilmu. Teu kabeh jelema apal kana Quran laku lampahna Quran, teu apa teu kabeh jelema Islam laku lampahna Islam. Batak bahasa hadisna ge man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan teh kasaha lain kanu apal kanu paham. Da loba jelema apal tapi teu paham. Batak umat Islam parasea teu apal jeung teu paham kana Islam nu sabenerna. Tah ku ceramah kieu mah jug ungeuk sararea. Acan. Mata nu ceuk ibu di tiangan teh adalah ilmu. Kuring mana nagerhana teu boga ilmu, moal ngilmuan ibu. Da Allah nu ngelmuan mah lain kuring. Kuring mah hanya sebatas jembatan jeung kuring ge cantang tuh. Matak nu ngaran ilmu mah nur cahaya. Lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna. Da ceramah mah meunang latihan tah lalajo mah akhlakna. Lamun bener baroga ilmu bibir moal ngomongkeun batur, ceuli moal resep gosip, panon moal popolotot, ngalengkah moal kana salah, hate moal sirik jeung pidik. Balik kana awak ibu. Sirik aya keneh, geuleuh aya keneh, rujit aya keneh, pangajian mineng hate teu robah-robah. Naon atuh nu robah? Ukur tiung jeung bajuna, teu robah eusi hatena. Aduh. Lamun pangajian ukur sebatas hanya robah tiung jeung baju, punten budak TK ge bisaeun. Tah nu kudu robah mah eusi hate sebenarna. Naon hartina tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Pangaosan dumasar tina saragam, na teu batir ka salaki. Senin kudu bodas kabeh, Salasa hejo nganjuk hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh. Salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju. Sabab nu robah sebatas bajuna. Tapi nu kudu robah mah tah eusi hate nu sabenerna. Ibu goreng patut ka salaki bubar ti dieu geuwat tangkep aya. Engke salaki bakal nanya, nah mamah uih ngaos teh jadi lebay, ho tobat. Isukna teh kuring yakin isukna bakal dititah deui pangaosan, naha robah hate. Matak hakikat nu ngaran hirup jalma nu apal can tangtu paham, tapi jelma paham geus tangtu apal. Apal kana Islam tapi naha ngomongkeun batur pan ceuk Islam teu meunang nyaritakeun batur. Loba keneh umat Islam geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur. Agama nu mana nu nitah ngewa ka sasama dina hirupna. Well. Islam dibangun teh ku kalimat rahmatan lil alamin. Jadi rahmat keur saantara alam. Artina umat Islam mah kudu jadi eunteng keur Islam nu sejen, nyaahan, asihan, dedehan, lemah lembut, asak hampura Islam. Geuleuh rujit cua ngewa Islam nu mana? Matak bisi nu hadir di dieu aya hate geuleuh ka batur, tinggal nanya Islam teu nitah kitu. Matak man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Ibu di jilbab karek apal di kewajiban di jilbab, teu apal cara migawe sanggeus di jilbab. Matak loba keneh jilbab ngaguyupuk kana gosip beuki. Jilbab badag popolotot ka salaki, jilbab badag nepi ka jilbaber teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur, berarti karek di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Tinggal bapak-bapak reaksina. Bari hatena mah kieu lebok. Jadi si orang
ilmu teh keur naon atuh ilmu teh lain bahan apalkeuneun sebatas ngapalkeun mah lain ilmu Pak. Ilmu mah kudu nepi ka paham. Lamun ngarti bab sedekah kudu jeung gebro, lamun ngarti bab zakat kudu jeung mere, lamun ngarti kana berjamaah kudu geus ngahiji hate. Ieu mah di masjid berjamaah awakna ari hate teu berjamaah bubar salat ge ngomongkeun salat batur. Nah si eta salatna diutak-utak berarti sepanjang salat kieu berjamaah awakna cantang tuh berjamaah eusi hatena matak alam hakikat geuna ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah teuing ngarti teuing kasindiran apal hayang beunghar apal kabeh jelema hayang beunghar hayang boga gedong wajar sawah wajar mobil wajar imah wajar motor wajar eta teh karek apal lamun jalma beunghar tuluy paham bakal moal narima BLT gedong boga sawah boga duit boga budak sakola kana BLT kokoro hideng henteu gedong boga sawah boga ai kana BLT hayang tah jigana geus rada kasiniran lamun aya di dieu anu meunang BLT bari beunghar teu mikir teh kitu peta teh gedong boga sawah boga meunang BLT ujian Allah balik deui ka RW hampura moal narima BLT imah boga sawah boga budak ge sakola barang dahar ge 3 kali dina sapoe baju ge gonta-ganti mak mah geus cukup dibeungharkeun ku Allah tuh aya yatim tuh aya miskin pangmikeunkeun ieu BLT ka ditu tah eta beunghar nu sabenerna geus ngaraku teu aya cenah teu aya heueuh ngan lamun jelema beunghar meunang BLT teu hideng apal kana harta hayang kana harta tapi teu wawuh cara migawe saenggeus boga harta mata hakikat hirup manusia teh keur perang mata kuring teu kudu perang jeung batur antep we teu kudu ilmu dipake debat teu butuh ku debat teu pantes umat Islam pasea teu pantes umat Islam silih hina teu pantes umat Islam silih hujat teu pantes naha sabab umat Islam mah dididikna ge perang jeung awakna kunaon batur bager lulus perang ngalawan pedit kunaon ibu daek pangaosan lulus perang ngalawan kelud bener Pak kunaon bapak daek salat heueuh lulus perang ngalawan males salat matak hakikat hirup manusia mah keur perang kaasup kuring nana gerhana bae teu nyebut ustad ge nana weh teu nanaon da teu butuh disebut ustad bisi aya nu butuh kop mere tah boro-boro ibu urang nu ngomong teu kuat hayang seuri atuh Pak ieu mah bisi aya nu butuh hayang disebut ustad teu mahal abdi mah kop mere kop sabab kuring mah teu butuh dibere gelar ustad semakin kubatur disanjung semakin era lamun disanjung semakin kubatur dihormat semakin era palebah mana hormateunana matak jelema nu hade teh nu wawuh kana dirina kakara wawuh ka pangeranna urang mah deuk wawuh ka Allah kumaha moal poe wawuh jeung kagorengan batur berkutuk suri na jiga nu kasiniran cicing jigana ku ceramah kieu mah kabeh nu hadir karabut nepi ka akar-akarna ieu teh kuring teh nagara teh keur perang Bu perang ngalawan kahayang diri Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan domba di tengah jalan aya nu menta dibikeun saha nabi kuring poe ieu dibere amplop pegat di jalan jug dibikeun moal alus awakna pangajian hate sudon gitu hari ibu hari deng ya Nabi Muhammad beres ceramah di banan doma di tengah jalan aya nu menta kumaha ceuk Nabi kop rizki maneh milik kuring poe ayeuna di bahanan pegat di jalan abdi mah lamun ibu megat di jalan belah ditu
jujur abdi dek neangan jalan ke belah ditu kumaha mun ti belah ditu dipegat keneh dek monok di dina nepi ka subuh daripada lapur amplop. Nah atuh nana gerhana pa nabi mah dibikeun saha nabi kuring nana matak paingan nana gerhana moal jadi wali moal jadi nabi moal nah teu cumpon kana pagaweanana bener nur cahaya matak apal kana agama kudu apal cara migawena apal sholat ge kudu apal cara migawe saenggeus sholat. Da loba jelema apal sholat tapi teu apal cara migawe saenggeus. Ruku, sujud, tahiyat geus surga. Da memangna surga di Garut. Cicing. Heuh ibu sholat, ruku, sujud, tahiyat, assalamualaikum, assalamualaikum, jug surga. Asa terlalu murah surga ditebus ku eta. Kudu apal cara migawe saenggeus salat. Kadang-kadang bapak salat ngahina Allah. Juga rada molotot. Ai can ngarti cicing, lain naon. Judulnya kadang-kadang ibu salat bapak salat ngahina Allah. Mun ieu teh diterangkeun bahaya. Bapak salat ka mana? Ka masjid, ka saha? Ka Allah. Nah bubar sholat ngomongkeun batur berarti Allah diteuneun dina janela, Allah diteuneun dina lawang masjid, Allah diteuneun ukur di masjid. Nah teu dibabawa. Lamun bener bapak sholat ka Allah maka hakikatna 24 jam hirup kudu babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna. Tah kata kuncina ngaji ayeuna eta tah babarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna. Mana jelemana? Ari keur salat jeung Allah, ari keur maksiat Allah eueuh. Aduh, keur salat jiga nu heueuh ka sapa? Ka Allah. Nah ari keur gapleh Allah jadi eueuh. Aya Allah ge Pak. Ngan ku hate sok teu diaku, berarti Allah teh ditolak ku saha? Ku hate urang. Mata kupur lain keur batur. Balikeun kana awak sakapeung urang ge sok kupur matak umat Islam tong tudang tuding kafir jeung kupur ka batur balik kana awak urang ge osok cicing dina kakupuran kupur teh cocok heuh matak babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna kahartos syukur jelema beunghar bareng jeung Allah bakal daek sedekah. Jelema boga ilmu bareng jeung Allah bakal tawado. Ieu mah jelema boga ilmu sombong atuh jeung iblis, nu sombong udah iblis lain Allah. Leres Bu. Lamun jelema boga ilmu tuluy tawado babarengan sasarengan jeung Allah salalawasna. Lamun boga ilmu ngadon sombong tinggal nanya, saha makhluk naon anu sombong? Heuh iblis. Matak jelema cilaka ku ilmuna lantaran kasombongan dirina. Tapi kata disebut al-mukarram teh baeud di situ. Ayo bapak ibadah haji ka mana? Ka Mekah. Ayo Mekah disebut tanah suci. Simbol Islam, falsafah, mun dina ilmu mantek disebut majaj. Majaji, majaj. Bapak ka mana? Ka tanah suci. Lamun bener bapak ka tanah suci, maka balik kudu mawa kasucian. Alam Mekah teh bawa ka dieu, di Mekah berjamaah, di dieu ge kudu, di Mekah teh siri ka batur, di dieu ge kudu, di Mekah tara ngagoreng batur, di dieu ge kudu, di Mekah baju bodas kabeh, di dieu ge kasaragaman kudu. Ieu mah ari init ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Teu disebut haji ge kuat manyun, sia teh mah kunaon din? Oda 75 juta. Matak lamun bener orang ibadah haji ka tanah suci, kasucian itu bawa ka dieu. Ieu mah ari init ka tanah suci balik jadi tanah kuburan, baeud we hirupna teh pikasieun. Yai. Nah jadi tanah kuburan. Komo nu pedit mah tanah urug gitu. Ari ibu seuri bapak seuri mah wajar, ngan ieu budak milu seuri ngartieun gitu. Matak alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna babarengan sasarengan jeung Allah salalawasna. Naon ayat Qur'ana? Innallaha ma'ana. Hirup teh bareng jeung Gusti
Namaruk bapak salat bareng jeung Allah cantang tuh. Nu maca Quran bareng jeung Allah cantang tuh. Jelema maca sholawat bareng jeung Allah cantang tuh. Ibu dijilbab bareng jeung Allah cantang tuh. Pangajian ieu bareng jeung Allah cantang tuh. Isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka loba kieu. Hah, geus kajawab. Berarti ieu pangajian lain jeung Allah. Jeung naon? Panasaran. Hayang nempo jelema nu na TikTok. Kadanya pikiran jalma maca Quran apakah jeung Allah cantang tuh beres maca Quran seserakan di beja-beja rada serah cinta kunaon peuting geus maca Quran jeung sholawat kumaha maneh imeh berarti lain jeung Allah eta maca Quran jeung naon aya unsur saeutik dina hate titik ria sombong takabur bener pan ibu nu kitu teh jelema zakat cantang tu jeung Allah. Jelema tahajud cantang tu jeung Allah. Jelema salat ge cantang tu jeung Allah. Matak ieu kuring nana gerhana teh hayang tepung mana jelema nu bareng jeung Allah teh. Jadikeun kuring murid pertama. Lamun aya jelema nu hirupna bareng jeung Allah sok angkat nana gerhana jadi murid. Unggeuk. Jelema beunghar bareng jeung Allah moal ngantep yatim, moal ngantep miskin, moal ngantep masjid butut, moal ngantep madrasah soek. Moal Pak. Nah, jelema beunghar boga tugas aqimus shalah wa atuz zakah. Botak bejakeun ka jelema nu beunghar pedit deuk digubug kitu. Geuleuh. Ya Pak. Lamun bener beunghar jeung Allah, lain hartina urang teu meunang boga mobil, lain harti urang teu meunang boga sawah, lain harti urang teu meunang boga imah. Pek cita-cita mah imah sing lega, ngan kudu loba nu nganyang. Kunaon ka imah urang loba nu nganyang, beungeut teh buruan hate, jadi gumantung beungeutna, beungeut genah, marah mai, amis budi, someah, dareh deh, alus budi, hade basa, bakal ngaleut jelema datang ka imah nyaman hirup jeung urang sanajan imahna butut, imah gedong eueuh nu nganyang, tempo nu gableg gedongna haseum pamatu. Bener Pak? Artina ieu imah teh punten lain baiti janati. Da baiti janati rumahku adalah surah makajen butut someah darede alus budi hade basa tah eta baiti janati godong badag segala rupa di hareupna anjing helder. Imah meunang lega ngan kudu loba nu nganjang. Mobil meunang boga meunang ngan keur naon ngajugrug di buruan. Teangan bisi aya nu miskin arek ngalahirkeun teu boga duit keur ka dokter geroan ka dieu. Bisi maneh neneangan mobil ka tatangga ka baraya bisi eueuh nu emang pake da keur naon teu dipake. Tuh mobil nu bapak keneh ta ieu keur bensinna ieu keur supirna jug bawa ka rumah sakit. Salamet nu ngalahirkeun ku mobil bapak, ieu mobil di dunya keneh jadi saksi di akhirat nu sabenerna. Lain amin eudeup moal. Ibu bapak pek hayang beunghar mah jug usaha sing nepi ka beunghar sawah sing lega pek mun bapak boga 300 tumak hampura umat Islam poe ayeuna tauhidna dihanap ya, termasuk ieu nu datang teu ngakal lamun teu ngakal moal ngakeul lamun teu ngarah moal heutuluy we nepi ka dinya hirup teh. Teu ngakal moal ngakeul, teu ngarah moal ngarih, teu usaha moal boga duit. Bener teh. Keur kuring mah kudu geus diajar tauhid cicing tapi duit datang. Cicing tapi harta datang. Gampang Pak demi Allah teh. Lamun teu ngakal moal ngakeul maka jelema haben we ngakal dah hayang ngakeul, ripuh awak teh. Capek, bumbang ka ditu, bang ka ditu, bang ka dieu, dah hayang ngakeul. Capek. Coba lamun berprinsip dina tauhid, naon prinsipna? Urang cicing tapi rezeki datang, urang cicing tapi duit datang. Kerung da moal ayanya. Ah, lamun ku kuring dibukakeun ka karang kete, oh heueuh. Pan judulna ge tadi, sok keur ngora maneangan harta sawah sing nepi ka loba. Mun bapak boga sawah 300 tumak, gerateangan genep jelema. Saha eta nu miskin, Pak? Anu magrib neangan beas ka dieu gitu genepan
kuring boga tanah 300 tumak, 50 tumak garap ku maneh, 50 tumak garap ku maneh, 50 tumak garap ku maneh, 300 tumak genep panen. Lamun hasil panen tina 300 tumak, tina 50 tumak, mun ku pare eta teh 5 karung, keur maneh 3 karung, keur kuring 2 karung. Bapak cicing di imah, sare tapi 2 karung datang ka imah. Kahartos, teu usaha cicing. Aduh, kakaranya tadi mah mustahil, ayeuna mah nya. Mata urang teh makom hirup teh kudu geus cicing. Lamun memang urang ditakdirkeun beunghar, mun memang urang ditakdirkeun lega sawah, mun memang urang ditakdirkeun lega imah, sabenerna makom entong sarakah-sarakah teh gerak cicing, fokus we ka akhirat. Tuh sugemakeun batur, tuh tempo yatim, tuh tempo miskin, batur dahar urang dahar, sawahna nu bapa keneh, tapi ku Allah geus dicatet jadi saksi di alam akhirat. Coba sawah lega dipiara ku sorangan, nu itu koredeun, nu ieu tanureun, nu itu rameteun, nu ieu meseun, ripuh Pak. Matak hirup jelema teh tauhid teh kudu rada naik, cicing tapi duit datang. Eta teh kuring dongeng ge teh sebetulna perdebatan antara guru jeung murid. Teangan dina sejarah saha? Ceuk muridna teu bisa Pak Guru, mun jelema teu ikhtiar moal boga duit. Cek guruna teu bisa, jelema mah cicing dijamin ku Allah bakal boga duit. Muridna akhirna keluar, Widi Pak Guru ka mana? Deuk mantuan ngala stroberi. Ngadamel stroberi, akhirna beres ngadamel, kudu boga stroberi dibere, tak ieu stroberi keur maneh, tak ieu buruhna, dibawa ka guruna, Pak Guru bener kuring, ikhtiar menang duit, tak ieu duitna ieu stroberina, ngan kusabab kuring adalah murid, kuringnya kanu jadi guru, tak ieu duit setengah ewang, tak ieu stroberi setengah ewang, kumaha cek guru, kuring mah hees tadi stroberi duit datang sorangan. Kartos. Jadi orang mah makom tauhid teh makom murid Pak, can jadi guru. Coba lamun makom urang geus jadi guru anu nyerenkeun sablegenjeurna ka Allah taala keur ngora pek dudunya ngan geus kolot mah punten dunya teh kudu geus dibabetkeun ka akhirat. Ieu mah lain, nyieun masjid jual sawah, nyieun masjid eta teh nya kek beuheung. Jadi sedekah gede nyieun masjid ngan bapak teu dahar da di sawahna pan dijual. Kun bae wada ibadah nyieun masjid, sumuhun ibadah, ngan ibadah teh kudu ridho tina hate, deuk ridho kumaha ari masjid badag bapak kalaparan. Jadi Islam teh nitah cerdas, lain nitah boloon. Kahartos. Dapang boloon-boloona jelema atuh ngarendahkeun derajat batur ngahina batur eta teh jelema boloho. Deuk teh boloho kumaha Allah geus ngancam jelema nu ngahina batur kahadeanana dibikeun kanu dihina maka kagorengan jelema nu dihina dihakan ku si eta pan boloon teh. Nu paling paur ustad silih hina boloon teh. Geus nya hukum akhirat masuk tibalik, jiga surga tapi neraka, jiga neraka tapi surga. Matak bapak teh hampura lamun bener babarengan jeung Allah, lalayeutan jeung Allah salalawasna hampura Pak. Di dunia bakal diuji. Kusaha? Tah, ku ieu tah. Ujian Bapak teh ieu tah. Inna min ajwajikum wa auladukum fitnah. Anak pamajikan adalah ujian. Har sahebat-hebatna Bapak janggot panjang, kumis badag, dihoaku ieu mah pan merengkel. Pak RW gagah atuh, rakyat sieun ku Pak RW. Datang teh dieu ti mana? Pangausah. Ieu tah ujian paling berat ya Pak. Sabab posisi ieu mah dijieun tina tulang rusuk. Lamun ngaran tulang rusuk diantep bengkok, dikerasan potong. Jadi bapak kudu leuleus jejer liat tali. Ibu boga masalah jeung salaki mah 5 menit anggeus. Atos mah tong dibahas bapak lepat geus weh jeung lalaki mah coba jeung ibu. Yah. Lepat 20 tahun ka tukang ge maneh telat teh bager geuning eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori. Matakna make kartu teh atuh ulah as wae.
Ari asma segala ada sinyal teh di mana saja. Leles jejer lihat tali. Tah, Bapa wayahna tauhid tapelkeun kana ama ka Bapa. Nu ditempo Allah, nu kadenge Allah, nu karasa Allah. Cicing Pak itu ilmu mahal Pak. Bisa-bisa balik tadi Bapak jadi cager jeung pamajikan. Nu katempo Allah, nu kadenge Allah, nu karasa Allah. Bapak dicarekan lar dasar bebeakan si mengo hiji pan aing ngaran nyarekan opi ka nyerieun. Aing mah teu hayang kawin jeung maneh teh bosen. Beuki nyeri Pak. Nya sangsara, nya hideung, nya begung, beuki nyeri Pak. Leuwih hade jadi rana ceuk ieu teh. Tah, Bapak lamun nempo pamajikan kitu hampura Pak. Lain pamajikan Bapak eta mah. Pamajikan Bapak mah hiji anu miara budak nepi ka 5, 2 nu nyuguhan cai, 3 anu dikegepandaekeun, 4 anu beuteungna rusak kusing kayo. Tah eta pamajikan Bapak. Atuh eta pamajikan Bapak nyarekan si mengo aing mah kaduhung kawin jeung maneh, teu hayang nya sangsara, nya leutik, nya hideung, lain pamajikan Bapak. Surat Anas ngaharewos yuwaswisu fi sudurinas. Aya nu ngaharewos kana dadana. Lamun golongan manusia berarti tatangga. Da eueuh tatangga nu ngaharewos kana dada ibu, bisa jadi golongan jin nu didukung ku iblis. Matak Bapak kudu apal ka iblisna. Oh, aya nu ngaharewos babengok iblis. Tong dicarekan pamajikan gitu entok. Iblis eleh Pak, iblis sombong, maka Bapak kudu tawado hareupeun iblis. Iblis teu bisaeun tawado Pak. Atos mah tong dibahas Bapak nu lepat. Kumaha ceuk ieu? Wah! Lepat hakan ku aing. Anger Bapak kudu cicing dina tawado. Atos kedah kumaha atuh? Keun Bapak lepat. Moal sakali-kali deui. Kudu kitu. Nu katempo adalah Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah ngarewos kana ceuli Bapak. Allah bebarengan jeung ilmu sabar, artina Allah mupus dosa Bapak, Allah naikkeun derajat Bapak lamun sabar jeung hareupan adat goreng pamajikan sarupa kitu. Nu katempo Allah. Aya eueuh lalaki nu kitu. Teu dianggap, Bro. Aya eueuh lalaki nu kitu. Di dieu teh aya saurang orang malah mendicarekan ku pamajikan tara ngamek da eueuh pamajikanana ge. Nu katempo Allah lain wujudna, nu katempo Allah lain jirimna, tapi nu katempo Allah adalah cara Allah deuk naikkeun darajat urang. Quran geus nembongkeun, Quran geus ngaharewos, Quran geus nepikeun, Quran geus peka, tinggal urang nangkap sinyal ti Gusti Allahna. Kahartos ieu teh. Sabab makhluk ieu mah aduh ras terkuat di muka bumi ieu. Bapak sieun ku buta hejo pangih ge acan. Tapi jeung ieu pangih sagulu wota atuh Pak. Wadak ieu makhluk terkuat ieu to. Di dieu aya bapak polisi, pan polisi mah bidipikasieun ku penjahat, da tugasna nembak penjahat, angkat tangan, sieun atuh penjahat. Tapi bapak polisi ge punten, sieun ku ieu mah tah. Datang ka ieu mah tara bebeja rek ka mana-mana teh. Pangaosan beah. Kumaha ceuk bapak polisi? Entos, moal sakali-kali deui. Kajian pangkat polisi. Atuh komo RT. Heueuh nya. Da memang ku Allahna Bapa geus diproses sarupa kitu kaum lalaki. Lalaki mah teu meunang baeud. Tah bisi anu sok baeud dierok besuk deui mah. Bisi aya lalaki nu sok baeud. Ciri fisik oge geus nempokeun, ciri fisik geus nempokeun. Kumisan, janggotan. Coba nu kumis jeung janggotan baeud, ngeunteng di balong jiga lele useupeun. Coba ieu kumis eueuh janggot eueuh deuk baeud ge mangsa bodoh, lucu Pak. Matak lamun anu sok baeud 7 tahun mah pek moal dicarek. Ngararewa. Keur Bapak mah teu boga hak buat baeud. Mun ieu matak dibalik baeudna ibu, pan Bapak jadi sadar kana kasalahan. Dibalik baeudna ibu, dibalik benduna ibu, Bapak jadi sadar kana kasalahan.
Oh paingan beas eueuh rasiko kurang kongkorong nu dieclok can dipulangkeun aya tukang baso pamajikan ukur nengo tina janela tuh baeudna teh jadi bapa nu sadar hampura mah mamah dicokot ku bapa teh wakil indung jeung bapa abdi mikanya ah ka bapa teh moal abdi mikanya ah ka pamajikan teh moal aya nu leuwih nyaah tibatan indung bapana hampura can jadi wakil indung bapa nu sabenerna tina baeud ibu teh tah lalaki nu hade mah kitu. Aya eueuh lalaki nu kitu. Hampura teu dianggap deui. Lamun bener nu katempo Allah bakal kitu perilaku. Bapak dek damel ka kantor, ka pasar, ka pasir, ka mana we lah. Pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amek teu Pak. Ka kuping ku ibu amek. Sangu eueuh cai eueuh pamajikan ngadon sare seureungeun bapak rusuh dek gawe amek teu Pak. Oke, amek siap. Ku amek bapak nah pamajikan jug hudang. Wah, ku amek bapak nah cai jug nyampak. Ku amek bapak nah sangu jug aya. Tah, nanaonan geus kolot garade amek. Justru ku amek bapak Imam Syafi'i nyebutkeun amarah itu gerbangna iblis datang. Matak jelema nu amek tempo Pak geus lain beungeut jelema, beungeut beureum, bibir kekerot, panon molotot, leungeun meureub, suku hayang neje, jantung ratug, geus lain jelema. Matak nanaonan atuh mah kejeung garade amek. Ku amek bapak rasiko double. Mengo pemajikan teh hees wae tah ibu nyeri hate disebut mengo sabulan bapak teh bisa ngeukepan leuwih sangsara Pak. Tapi lamun Allah hadir, Allah katempo, Allah karasa, Allah kadenge kumaha ceuk bapak boa-boa pamajikan aya nu keur karasa sun keningna ceramah kieu teh demi Allah teu hayang da melaan ieu sabenerna ngan heuda kagok atuh. Da urang ge kaum lalaki asa terlalu meunangkeun eta. Sun keningna Pak. Hampura mah bisi mamah aya nu karasa capelung seri putunuh da bapa mah teu bisa mantuan. Leos ka dapur cai eueuh sama eueuh teu kudu amek. Nah, mikir Indomaret muka. Meuli we atuh aqua sasiki, nauk asin 10, urah 10, leg-leg di dinya keneh. Gawe tenang. Balik ka imah pamajikan pan ngarasa dosa Pak hampura emak hampura mama kunaon mah kieu teh hampura heuh teu masak teu nyangu teh keur hareeng jawab ku bapak nu kudu minta hampura nah bapak eueuh judul ti baheulana eueuh judul ti dituna jelema geus rumah tangga kudu dahar di luar bari sorangan kuduna mah bareng jeung pamajikan rumasa ngarempak perkara eta kulantaran mamah teu hudang hampura bapak tah eta lalaki nu nempo Allah nu ngadenge Allah nu ngarasa Allah. Nya ge wel-welan matak ngahulang teh ku eueuh teh. Tapi sabalikna keur ibu ulah ngarasa dipangmeunangkeun. Kudu kumaha ibu kanu jadi salaki narimakeun. Balik salaki ti pagawean papageun lawang panto rengkuh ieu teh tah. Tenang Pak yeueun ayeuna mah. Rengkuh tak ieu teh tah. Sadio atuh da. Eueuh deui nu bisa ngahormat salaki iwal ti pamajikanana dalamun salaki dihormat ku tatangga mah salingkuh ngaranna. Heuh mata ku ibu nu kudu dihargaanana rangkuh ka salaki darengekeun tong api-api ngawangkong dengekeun. Ari palebah nyindiran bapak-bapak ieu kuat sorongot ai palebah disindiran kuat api-api darengekeun. Rangkuh ka salaki teh. Bapak gening sumping cokot leungeunna tuluy sun tangan ngeuh sun tangan gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiis bagikan Arjuna salaki teh bikeun ka salaki cai bari teu make gula pupuntenan sing bener ngomongna punten bapak cai teh cai we teu gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki teh manis dibikeun ari ibu beungeutna baeud wae hoyong diseblok rupina suruput ku salaki diinum geus diinum tungtun salaki mangga kajaman ieu sabun ieu odol ieu sikat ieu anuk dekul salaki mani beres mani papageun ku ibu bikeun sarung koko jeung kopeah kebutkeun dengekeun lain kamarana karep teh api-api teu ka denge teh
dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu kaharep dek naon nyuuh kana lahunan salaki pek ngomong ka salaki teh bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cinciman jiwa akang tehormateun abdi daman abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran pamajikan can bisa nu gemakeun nu jadi salaki hapunten ti luhur sausah pramuti handap saibah dampal tuh beres sarupa kitu tungtun ka dapur dek naon ka dapur dek titah barang dahar bapak da abdi gitu acan tuang hayu urang neda sasarangan sanajan dengan sangu eueuh ukur bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tempoh huap salaki sagede peureup lep lep 2 piring kurang kene ternyata nu matak ngeunah barang daharna salaki lain ngeunah na loba deungeuna tapi ngeunahna budi pamajikan nyingareupan salakina weh ngan hampura bapak dilongokan ku kuring kararieu weh eta teh ku eueuh dan nu aya ge salaki datang jeung nagog menang duit henteu nepi ka geus kolot kieu teu tobatina duit euy mah nu katempo Allah nu kadenge Allah nu karasa ge kudu Gusti lamun jelema nempo Allah ngadenge Allah ngarasa Allah geus moal aya nuturkeun amarah geus moal ngagugu nafsu geus moal segala rupa al haya'u minal iman bahkan era bagian tina rasa iman lain era artina ibu tataranjang tuluy era level rendah eta level tinggi mah lain era bab eta da pasti nu jelema nu tataranjang pasti era pasti tah nu kudu era nu tadi nu beunghar menang BLT era nepi ka salaki dianggap ojek online kongkorong ngadak-ngadak dilaan gulang dilaan kawana bu jempe nyairkeun BLT nu kieu tah nu teu gableg ka era teh jigana lamun dina riungan ieu aya nu meunang geus kasiniran manten geus bisi lain hak urang bisa jadi duit 800.000 kateureuy ku urang lain hak urang tinggal nungguan rumah sakit mana nu bakal diungahan ku urang bakal leuwih ti angka sakitu ungeuk sabab ibu neangan Islam di mana? Ai bapak neangan Islam di mana? Di Arab. Atau lamun Islam di Arab berarti nu ibadah haji nu meunang teh urang da encan berarti moal. Punten, Islam itu lain di Arab. Islam lain di Kuwait, Islam lain di Malaysia, Islam lain di Indramayu, Islam lain di Cimaung, Islam lain di Bandung, tapi Islam aya na awak ibu. Sahadat, salat, zakat, saum, haji, filosofi Pak. Sahadat rohna. Salat ibu sok sujud kunaon? Ku mastaka berarti salat sirahna. Ibu sok zakat, ai zakat mikeuna kunaon? Ku irung. Ku panangan berarti zakat leungeuna. Ari puasa nahan naon? Nahan lapar naon nu lapar sirah. Beteung berarti puasa beteungna. Ibu indit ibadah haji butuh tenaga, ngalengkah, nu ngalengkah naon? Tuh Islam teh awak bapak rohna sahadat salatna salatna mastakana salatna zakat leungeuna puasa beteungna haji sukuna aduh mata engke teh jelema sahadat salat zakat saum ibadah tong keung bakal disiksa moal naha sahadat melindungi siksaan nu bakal teurak kana batinna salat melindungi siksaan nu bakal keuna kana sirahna zakat melindungi siksaan nu bakal keuna kana leungeuna puasa melindungi kana siksaan nu bakal keuna kana beteungna ibadah haji melindungi kana siksaan nu bakal keuna kana sukuna awak kurang moal disiksa lamun sahadat salat zakat saum haji aduh ngan jigana ieu mah di dieu ngalarti sote bener balik ti dieu ditanya ku salaki ibu ti marana pangaosan sanu ceramahna nana gerhana menang naon ibu juga nerangkeun Pak mun urang boga sawah 300 tumak tah panggil miskin genepan tuluy cenah digarap ku itu eta cek salaki ibu dibekem bibir ibu gandeng ustad gitu didengekeun beak sia sagala-gala kaasup bapak balik ti dieu pek terangkeun deui ka pamajikan da moal satuju weureu ustad gitu patut matak Islam mah kudu duanana salaki paham pamajikan ge
paham. Mun salaki teu paham, pamajikan paham, picilaka. Ibu mun ceuk bahasa kuring la tadkhulu qabla salam. Ulah waka ungah sameme ngucapkeun bubar teh dieu teh pan kitu nya ka corog teh assalamualaikum. Assalamualaikum sadengeun corog ibu geus kulem. Langsung pan salaki teh mogan pantau waalaikumsalam nu ditempo banget ibu kumaha ceuk salaki hanas ditembalan panyatalin bebongok maneh lalaki nu teu paham. Bapa pangajian pamajikan teu paham duanana salaki paham ibu henteu cilaka. Lalaki teh adalah pamimpin ngaran-ngaran pamimpin ulah pinter nyalahkeun tapi ngaran pamimpin mah kudu pinter menerkeun. Memeh bapa nitah nyangu bapa heula nyontoan nyangu, memeh bapa nitah ngumah wadah bapa heula nu kudu ngumah wadah, memeh bapa nitah ngakeul bapa heula kudu ngajarkeun ngakeul, memeh bapa nitah nyuci maka bapa kudu ngajarkeun nyuci. Tah bapa hadir ibu henteu tempo engke subuh nyeseu ngumah wadah bapa teh nyangu. Aya perubahan pamajikan moal Pak kumaha pamajikan alah jadi hidem dicantoan teh ngadon nepi ka TBC teu cager-cager. Nah duanana teu paraha mata konsep agama lain sebatas apal tapi paham. Jelema nu apal can tangtu paham, jelema paham geus tangtu apal. Hartos well. Very good very well lamun aya nu bogoh ka urang engke beresna towel. Pek teh nini nu noelna jongklokeun gue inget tingali roream teuing. Lamun budak ABG datang kuring anana sareng yuk budak ABG antep dek bumulis ge meujeuh da budak ngora mah geulis coba nini sareng yuk tonyok gue geus kolot gumulis keneh naon pulunganeunana teh. Atuh bae ada takdir meureun kudu kawin jeung nini ya dirobah ku aing mah takdirna tah. Ayo kudu urang jeung nini mah teu kaci atuh. Bingung sare jeung nini haben ngabalseman jeung mencetan. Batuk ongko carape. Ulah ya Allah, ulah diuji abdi ku eta ulah. Teu sanggup. Ari diuji ku budak ngora teu sanggup di abdi ge. 40 diuji pamajikan umur 20 ujian berat Pak. 40 tahun jujur usaha keur sumanget gedong hayang boga sawah hayang boga mobil hayang boga 20 ngablu ulin we jeung ulin der kuring teh 40 nikah jeung usia 20 cek bapak hade euy ustadna kawinna jeung budak ngora cek bapak hade so teh hakikat mah kuring nu bakal ngabatin Pak keur ngora mah beung ka ditu beung ka dieu naik kuring 80 pamajikan naik 40 artina 80 leumpang ge geus make iteuk coba nu 40 jag-jag keneh teu kabayang lamun kauleman moal teu kieu boro-boro aki-aki tuturkeun matak bisi di dia aya nu geus kolot beger jeung budak ABG geura tobat mang. Jigah lain bahasa Quran ieu teh ngomong teh padahal bahasa Quran azwaja nu cocok nu saimbang nu serasi. Jadi serasina 40 tilu 5. Cicing make jeung ngacung da moal hayang teh. Aya nu ngacung abdi cenah tilu 5 emong tilu 5 buntutna geus 4 eta. Azwaja kecocokan keserasian keseimbangan jadi saimbang. Mau ke jeung jodona cenah Pak teu sudi Nah kuring teh keur diajar nempo Allah ngadenge Allah ngarasa Allah. Ibu ditempo ku kuring ieu teh palsu. Ditempo ku kapanon batin ibu teh palsu. Bodoh rek nyebut asli cek ibu cek urang mah palsu ieu.
gelis heeh, di make up heeh, make blush on heeh, lipstick heeh, itu mah kepalsuan. Wajar dek pengajian di make up, wajar pengajian make sesengitan, wajar baju nu aralus. Coba di imah wayah kieu. Daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, aya di lipstick, aya sesengitan, ku salaki di kekepan ge huak kieu bau kelek. Kumaha ceuk salaki mah lain di parfum, kagok geus boga anak 5. Matak ieu mah palsu. Bapak-bapak ge hampura, ieu teh palsu. Bilih di dieu aya Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Kubu, Pak Lurah, palsu kabeh oge. Palsu. Pak Lurah boga jabatan hareupeun warga, asli palsu. Palebamana palsuna bongkar eusi sirahna, keur mikiran koperasi merah putih, can anggaran dipangkas. Can ade-ade teu cair-cair nepi ka batur Garut Dara Remo kunaon sababna ku jengkel anggaran teu hadir-hadir tak ayeuna kades di dieu pede dengan lantang bongkar eusi hate wow jangarna beak ti karep tapi si di dieu aya nu beunghar palsu deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur imah hiji hayang 2 sertifikat kabangkeun jadi imah 2 mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 bongkar eusi sirah ngebueul tiap bulan setoran hungkul nana gerhana asli palsu nuhun ibu nuhun nuhun sae sok ledek we tuluy sok tapi kuring ngaku nana gerhana teh palsu Pak. Palebamana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh nya meureun ustad di dieu mah asli meureun ngan bisi di dieu aya Pak Ustad urang akur-akur bisi urang keur kepalsuan bisi di dieu aya Pak Ustad ulah kasihkeun ngan kuring mah jujur palsu keneh nya meureun ustad di dieu mah asli meureun apaan ceramah mah jiga nu heueuh kabeh oge nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah eta mah ceramah can lalajo bageurna mah lamun ibu hayang apal aslina kuring tes ayeuna keneh Pak RW tinggal naik sae jang ceramah teh kedah kitu yen urang teh kudunya aka fakir miskin punten salira mah lain bereun lain mobil boga sawah boga imah boga berarti abdi lain bereun tah punten ceuk dek HM teh amplop moal dibikeun cing teh nah Pak RW amplop moal dibikeun pan ceuk salira kudunya aka fakir miskin di dieu teh aya keneh fakir miskin daripada dibikeun kana lain hakna urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata dina telepon hanas datang artina palsu matak ti mimiti nu lalajo nu ngadenge jeung nu ngomong palsu tah aslina di mana lain di dieu aslina mah engke di alam itu urang silih lalajoan saha nu aslina teh ternyata dunia teh tempatna manipulasi tempatna kepalsuan matak jelema tenang di dunia moal aya nu tenang di dunia moal saha nu tenang di dunia matak lamun ibu neangan ketenangan tong di dieu di ditu geura balik ka akhirat ka ditu ibu kana murang kali saberiji hiji sakola di mana SMP ibu keur orok teu tenang pan boga budak sieun teu ka sakolakeun geus sakola teu tenang keneh sieun teu ka SMA geus SMA sieun teu tenang keneh nah sieun teu kuliah geus kuliah teu tenang keneh sieun teu boga gawe geus boga gawe sieun keneh sieun teu meunang jodoh geus boga jodoh sieun keneh sieun salakina teu tanggung jawab geus tanggung jawab salakina sieun keneh sieun teu boga turunan geus boga turunan sariwang keneh sieun anakna teu jajan deuk nepi ka iraha ibu tenang artina dunya lain tempat ketenangan matak bohong jelema yang aku tenang di dunia tenang di pret nana gerhana tenang teu apaan jadi ustad rek tenang kumaha sok pamajikan can boga mana mung ream lamun nyebutkeun nana gerhana can boga pasangan juk silih tunjuk si eta
Nah memang urang kikieuan deuk neangan jodoh lah deuk neangan ridho Allah urang sabogoh-bogohna urang di teh sudi wah nolak nya jelas ditolakna da urang menempo Allah ngadenge Allah ngarasa Allah lain ngadenge beger jeung beger pagawean teu riweuh weh tuh deuk di mana alam tenang ayana Bapak polisi tenang henteu teu tenang dipanggil ku Bapak Kapolri ngadeg-deg Pak ya. Karek dipanggil wae karek disuratan wae geus ngadeg-deg nah bertanya kana naon nu jadi kasalahan aing tuh teu tenang Pak matak hiji nu tenang mah ala bidzikrillahi tatmainul qulub hatena bakal tenang lamun salawasna nyantel ngait jeung Gusti tah matak bijil we torekat torekoh Naksabandiah Tasikmalaya Abah Ano torekat Sahadatayni nya urang Ciamis Raja Desa moal disebutkeun guru urang saha bisi pada neang di Ciamis di Raja Desa nyarek naon tanya rariweuhna jamaah di dieu Ciamis bapak teh Ciamis Raja Desa bapak teh deuk naon atuh meuni tarekat Naksabandiah maka aya wirid jahar ya jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tuh jahar tarik nambah jeung tarik ngahirupkeun hate nu paeh ai geus hate geus hirup mah geus teu kudu tarik lalaunan we da geus hirup ngan ieu mun hatena paeh keneh sing tarik beledag gadinya sok sing tarik torekat ngaranna kudu wajib wajar pek bertorekat kan orang torekat mah moal bisa nyimpulkeun perkara nu katempo jeung moal nyimpulkeun perkara nu kadenge torekat mah nyimpulkeun perkara nu karasa pertanyaanana ibu salat geus karasakeun salat ibu ku tetangga atuh ku ibu geus karasa ukur karasanya di cangkeng gitu sehingga bertorekat itu supaya orang sholat karasaeun sholat orang ku tetangga jaminan Allah jaminan Nabi jelema anu hade dina agama teh jelema nu dijamin rasa aman tetangga jeung barayana ku sikap ku perbuatan ku ucapan maka ucapan sikap jeung perbuatan ayana di mana lamun lain dina sholat sholat bacaanana alus matak jelema nu sholat ngahina batur ngaledek batur nyaci batur rujit ka batur artina eta sholat karek alus bacaanana can alus dina ucapanana weh tuh pan dikitu ku menju ungeuk sararea ruku pan kabeh ge bisa ruku mah ngan karasaeun teu ruku urang ku batur ruku init ka Jepang kali-kali mah mun budak leutik kakolot di Jepang mah kaligata garobae hai tah teh bahasa Jepang meunang ngarang ayeuna keneh teh kaligata garobae hai bari ruku pan teh bisa di dia orang Jepang geus utam diterjemahkeun da salah teh artina ruku teh menghargai orang lain matak orang tarekat tara pernah ngageunggeureukkeun pelajaran hirup nu aya di batur tara pernah hayang ngageunggeureukkeun wirid di batur tara pernah hayang ngageunggeureukkeun kasalahan batur tara pernah hayang lalajo kagorengan batur sabab orang bertorekat apal dirina saha dirina kudu kumaha dirina matak poho ngagoreng baturna nu ingat ngagogoreng kana awakna sorangan weh anger we jelema masuk pararoho tuluy pandina salat teh mah jeung aya assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca katuhu simbol kaalusan kenca simbol kagorengan jelema nu sok salat mah nu alus doakeun alus nu goreng ge doakeun kudu jelegur salaki ibu beger alus goreng doakeun sing alus ya Allah caroge abdi kagoda kuranda anak dua salametkeun di perjalananana seueurkeun rezekina mun nyanak motor sing ati-ati nuju beger ya Allah wani teu ngadoa kitu atuh naon hartina assalamualaikum ka kenca panian ujian mah tong nu henteng-enteng nu berat salaki beger itu ujian berat Bu nya
Tapi ibu ngadoa kudu nu alus. Hah, abot lur telung pelang jeung Israel. Ya Allah, caroge pirasat abdi dina WA-na geus WA-an jeung awewe saja kagoda ku randa anak dua. Gusti lindungi caroge abdi, panguihkeun deui rasa cintana ka jisim abdi, bolaikeun pegatkeun ejeung rana anu anak dua, lamun lain eta jodona tong make nafsu ngadoa teh. Ya mah ya Allah. Podaran atuh ya Allah. Teung teuingeun eta eusi doa kuat kitu. Ibarat jelema nu keur beger ngadoa teh maksa geuning da teu nyahoeun heuh. Mun di dia budak ABG nu keur beger ngadoana teh dijieun heuh. Ya Allah, jodohkeun sareng abdi. Lamun teu ngajodoh jeung abdi, eureun aing mah salat ya Allah. Nah ai eneng teu hideng doa teh. Ngadoa mah kieu, Gusti tuduhkeun ka abdi mana nu langkung sae ti Gusti keur diri abdi, selesai. Laketak we ibu teh baheula teh bobogohan nya nu kasep bari beunghar. Ai jadi jeung nu petot tah eta teh jawaban doa. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ternyata jadi jeung nu petot. Itu teh jawaban doa ti Allah, menta nu terbaik lain menta nu kasep. Kasep beunghar hate ibu moal sanggup lamun dibere salaki kasep jeung beunghar. Hiji galak timuru, WA bakal dipariksa, telat balik dicarekan. Kasep beunghar bakal dipaling batur. Coba jeung nu petot, deuk balik heug teu kajeun. Malahan lamun ibu boga salaki petot, moal burung ditawarkeun ka batur, bisi deuk beger bapak jeung itu jug. Nah, bosen jeung nu petot wae atuh da. Artina nu katempo Allah, naon nu katempo? Aya hikmah di balik eta. Kahartos. Tah bapak ge kudu lalajo ieu kuring kieu. Baju kieu, calana kieu dikopeah henteu. Ai bapak lalajo naonna? Tempo, lalajo takdirna. Aya Allah nu nakdirkeun kuring kudu jadi penceramah, sanajan baju kieu, calana kieu lumayan pan teu burung payu. Ta ayeuna RW make kami sing angsar, udeng sing badag, tasbih ceklan. RW moal aya nu ngulem. Lamun Pak RW gayana kitu, kumaha ceuk rakyatna? Aduh Pak RW anyar tobat. Takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopeah, takdir lain ayana tasbih. Eta mah hanya sebatas aksesoris. Tapi takdir nalika manusia geus sumerah ka Gusti Allahna, mangga Gusti abdi merek di kitu deuk di kieu, deuk beunghar deuk sangsara, deuk hasil tah henteu, mangga sebatas abdi ikhtiar. Urusan mah kumaha anjeun Gusti, itulah manusia nu bakal katakdirkeun. Ieu mah sagala hayang atuh, hayang jadi ustad. Matak malaikat teh disebut buat irungna teh manyun sia teh. Bener? Heeh well. Capek euy. Wak, tong so perhatian teuing. Perhatianmu itu bukan untuk aku, perhatianmu untuk suamimu. Dapon maneh ka ustad, teulah, coba ka salaki kokod ku sorangan. Hah? Eta dapon maneh ustad nyebut capek, teulah. Coba salaki nyebut capek, aya asa teu percaya. Entong sok perhatian teuing lah. Nah, pang nama geus kolot. Jadi urang mung diperhatikeun ku nu geus kolot. Teu kuat, boro-boro ibu urang itu kuat aya seurian. Bayah cek ibu tuh nyeri hati, aing ditolak, lain nyeri hati, wajar ditolak mah tuh. Jeung ngesang deh. Cuma pakai tisu. Coba ka salaki lamun ngesang. Ieu tisu ieu. Ulah dapon maneh ka ustad ngesang saeutik tisu. Wah, kumaha urang we. Deuk nginum, deuk ditisu, kumaha kuring. Pokoknya tolak kabeh oge. Entong so nyaah teuing lah ngewa. Alah,
tuh nu katempo Allah nu karasa Allah nu kadenge tuh sok diajar ilmu eta nu katempo Allah nu karasa Allah nu ka kuping Allah beunghar ka kuping Allah aqimus shalah wa atu zakah dirikeun salat bayar zakat keur nu beunghar teh kudu geus ngadenge Allah atuh matak pamimpin ge urang mah butuh pamimpin nu ngadenge Allah nu nempo Allah nu ngarasa Allah lamun ngadenge Allah nempo Allah ngarasa Allah pamimpin bakal boga panon jeung boga ceuli panon keur nempo ceuli keur ngadenge matak hei para pejabat geura tempo loba rakyat nu sangsara geura tempo loba yatim nu teu sakola geura tempo boga loba compo nu teu boga imah maraneh senang-senang dahar di restoran sedeukeun rakyat kalaparan geura tempo pejabat ngedog wae teuing boga panon. Rakyat butuh janji, rakyat butuh bukti, rakyat butuh nyoros-nyoros nu penting mah aya buktos, ulah segala rupa demi rakyat. Paribasa mensejahterakan rakyat, kuring nanya, rakyat nu mana nu sejahtera ku bebungok maneh, nu puguh bebungok sia anu sejahtera anu sabenerna. Keheul atuh da pakmen ka pejabat nu kitu teh tah. Ya, Bu. Mana nama batuk saeutik ka Singapura berobat nage coba rakyat boga BPJS loba ditolak ku rumah sakit paribasa eueuh ruangan peda nu sangsara meureun nu datangna di mana letak pejabat nu sebenarnya waniannya urang mah nya paduli teuing paling anu kasihkeun moal diulem deui bodoh ya Pak ai keur hayang apruk-aprukan ka rakyat 11 abdi lamun abdi jadi insyaallah bosan ngadenge insyaallah bebengok maneh teh palsu unggul bener matak hakikat hirup mah ukur disebut moal jadi pejabat tanpa rakyat matak jadi pejabat eueuh rakyat rek mimpin cucumu eureun sa Indonesia tong nyoblos mungkinkah Prabowo jadi presiden mungkinkah seorang Pak Deddy Mulyadi jadi gubernur mungkinkah Bapak Farhan mungkinkah Bapak Farhan jadi wali kota mungkinlah jadi bupati mungkinkah jadi dewan matakna ka pejabat tong lagi teuing tanpa rakyat maneh saha kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat buktikeun ulah sakadar undang-undang ditulis wungkul kamarana atuh pejabat geleuh atuh dah. Maneh nama jamna ge kuat 11M, coba 11M bikin ka urang dieu bisa nyeun perumahan sakecamataneun. Ieu mah 11M dinu kieu asa terlalu egois pejabat kitu. Nah, sia teh oni. Ada orang ngomongkeun si oni. Ya. Matakna, aduh ya Allah. Hese napelkan tauhid nu ditempo Allah nu ka kuping Allah nu karasa Allah teh hese Pak butuh riadoh butuh diajar matak lamun jelema hayang diajar tilu takholi tahali tazali da di dieu mah torekat Naksabandiah urang ge apal ya pasti mengenal eta takholi tahali tazali saha nu mampu jalma nempo Allah nguping Allah ngarasa Allah takholi saha takholi jelema nu mampu ngosongkeun diri kosong diri teh teu boga naon-naon bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun mampu ge dimampukeun tanpa Allah urang moal mampu naon-naon tanpa Allah nana gerhana moal capetang tanpa Allah nana gerhana moal datang ka dieu tanpa Allah ibu ge moal sumping ka dieu tuh kabehanana ge geuning kun payakun ngan sakadar Allah wungkul maka takholi kosong lamun jelema geus ngarasa dieusi hampura egois mun di dieu ieu nu hadir geus ngarasa boga ilmu ngupingkeun ceramah kuring hate bakal malang Pak iya ceramah kitu aing ge bisa atuh nama ge jeung nitah urang yeuh atuh mik yeuh takholi artina kudu ngosongkeun jiwa kahartos ngosongkeun jiwa kosong jiwa setelah jelema kosong jiwana maka tahali teh nyicikeun naon nu kudu dicicikeun asmaul husna sifat Allah kahayang Allah keputusan Gusti cicikeun kana awak da urang mah hamba Allah maka ngaran-ngaran hamba Allah niron kana sifat Allah kahayang Allah jeung keputusan Allah disebut tahali cicikeun Allah alatif Allah teh alatif maha lembut na teu era ari bibir ngomong ya latif ari hate kereng wae
Kalau di masjid ya latif ya latif ya latif ya latif, datang ka imah pamajikan karena sare sangu eueuh kohoak bapak teh molor wae sangu eueuh cai eueuh eta ya latif kuat teu kaciri dina hatena. Leungit nurullah nur cahaya Allah leungit nah karek sambet bibir ngomong ya latif Allah maha lembut tapi kalembutan hati leungit tina awak urang mana nu disebut hamba Allah teh nu puguna mah hamba nafsu urang teh. Karena kieu ceramah urang mah demi Allah itu bapak-bapak ungut-ungutan. Bari nu nalawang mah bari gigi du. Tahali kosong, tahali nyicikeun. Allah boga sifat Al-Ghafar. Al-Ghafar teh maha pengampun, maha panghampura. Cicikeun eta sifat kana awak. Berarti urang hamba Allah kudu menta ka Gusti Allah yen urang kudu boga sifat asak hampura. Allah boga maha, urang makhluk teu boga maha, da urang mah hamba Allah. Berarti hamba mah leungit tina maha. Allah nu boga maha, urang teu boga. Jadi Allah Al-Ghafar maha pengampun, maka urang kudu asak hampura ka saha? Ka jelema nu geuleuh, nu rujit, nu cuak, nu ngewa ka awak urang. Batur geuleuh ka urang kudu deudeuh. Batur benci, urang tong benci. Batur cua, urang kudu cinta. Eusina tilu, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Sok latihan. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Ingat-ingat ibu bisa aya tatangga baeud ka ibu, tara nanya ka ibu, bubar ti dieu gedor imahna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bieu urang geus ceramah jeung nana gerhana. Al-Ghafar maha pengampun. Tah nu katilu teh urang teh kudu loba nanya ka nu tara. Babangok maneh geus 3 tahun tara nanya ka aing kunaon? Ari ibu naha jadi gelo. Lain hartina batur tara nanya kudu digedor ibu. Matak bab nu kieu mah hampura Pak. Lamun tarekat Naksabandiah boga guru agung saha? Abah Anom. Matak setiap orang belajar tarekat hampura tanpa guru ngaco. Mata kekeh tarekat mah kudu boga guru anu matana anu sandana nepi ka nabi kitu tah. Mata ulah nyangka urang teu boga guru boga lah ngan sakapeung guru abdi mah anjing ge jadi guru Pak. Anjing tetangga aya nu mira anjing tara dicarekan malah lentong aduh punten we cinta pun guru eta ka anjing cek tetangga teh rada gelo cenah jelema teh guruna anjing paduli teuing. Bapak ge kudu guguru ka anjing teh sok bisi bosan jeung jelema guguru ka anjing teh. Ngajarkeun naon anjing? Ulama nyeun Kitabul Gumarom jilid kahiji hadis nomor kahiji bab naon Pak? Bab diletak anjing. Leres? Bab toharoh dilamot anjing, sarung wadah dilamot ku anjing, kumah ku 7 kali kalian make taneuh. Naon elmuna? Sanajis najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna bibir jelema mun geus ngahina batur ngaledek baturnya si batur punten cai lautan dipake keur ngumahna moal bisa ngumah kanyerian batur. Lain wel pan ibu bibir sanajis-najisna anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batu leungeun paantal awak padeukeut hate rujar saumur-umur gerateangan nepi ka kiamat cai nu mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batu. Mata umat Islam teh salamatul insan min khib di lisan salametna jelema gumedu bisa jeung teu ngajaga letahna tuh. Aduh mata bubar ti dieu panggih jeung anjing sok lentong kabeh punten pun guru ngara disebut nu gelo kabeh atuh. Orai maruk orai teu ngajarkeun ilmu ngajaharkeun. Orai pan ganti kulit ngan ngaran anger orai. Orai ganti kulit setahun sekali ngan ngaran anger orai. Sok bapak kobra pan sok ganti kulit tapi anger ditewak ku bapak memacok. Naon eta orai? Ieu tah. Woi orai ganti kulit tapi teu ganti ngaran. Pangaosan anger, tiung ganti, baju ganti, ustad ganti, penceramah ganti, tempat ganti, pertanyaan ganti teh jeung hatena. Heuh, orai. Genah pengajian ini disebut orai teh berakotok sesurya. Lain luar lewar ka dieu. Kadang-kadang urang ge jadi laleur, Pak.
mata kula benci kana laleur ngaharewos ka awak urang. Naon ngaharewosna? Sifat manusia kadang-kadang jadi laleur. Kaditu ngagogorengkeun si A, kadi ngagogoreng si B, sabab laleur masuk cicing dina tempat nu kotor, napalkeun ko kotor. Kaditu mita si A, kadi mita si B. Naon bentukna, naon bedana jeung babengok laleur. Dharma isuknya aya tatangan nu sok ngadodoma, "Hei laleur, ulah." Bisi kasigeung. Taholi kosong, tahali nyicikeun sifat-sifatna Gusti Allah, disebut teh nurullah. Tilu tazali, taholi, tahali, tazali. Naon tajali? Tajali teh ngawujudkeun sifat Allah dina awak urang. Mun nempo batur leuwih mulia batan urang, mun ceuli moal dipake ngadenge gosip, mun ngalengkah pasti kana bener moal kana salah, mun hate bakal nyacas bodas, leungit tina sirik geuleuh rujit cua jeung ngewa. Punten bisi di dia aya santri, aya kiai, aya ustad, pek kitab ribuan kitab baca, pek hadis sing apal, pek Quran sing katalar, tapi keukeuh Pak balik kana hate. Sapanjang hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, pangnuduhkeun kana nagerhana ayat mana nu kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Boro-boro ka jelema bener, dalah-dalah kanu salah, umat Islam mah ulah pernah ngewa kana kasalahan batur. Naon sababna? Aya nu bogana saha? Allah. Bapak sok nonton wayang. Lamun Semar datang kumaha ta perasaan? Semar datang. Semar ya nangun Semar kuncung danar wolong. Bijil Semar kabeh jelema enjoy. Nah, apal bijakna, apal hebatna, apal koloteunana. Lol si cepot surak, apal bodorna. Lodorna geuleuh Pak. Nah, dorna pira ku teh apa? Ajau nu kitu geuning. Lamun Bima gede suarana, "Awit!" Tah Bima itu. Lamun dorna mah ajau. Dorna. Kunaon Bapak geuleuh ka dorna? Sabab dorna teh hiji pejabat tapi sok ngadu domba batu. Matak dicirian ku tasbih jeung leungeunna kempreng. Cicing tong jero teuing. Kieu geuning dorna ajau. Tah cicing lamun deuk dibongkar. Geuleuh ka dorna, geuleuh. Naha sok ngadu domba. Beres Abah Asep sunanar-sunar yang ngadalang, maka dorna diasupkeun kana peti, isukna poe Minggu libur teu nabeuh, maka dipariksa baju dorna bisi kotor, dipariksa diberesan deui, lamun cetna peang dicet deui. Sabab Abah Asep nu boga dorna. Sagelo-gelona ibu, satebalik-tebalikna kuring, samaksiat-maksiatna batur, tong milu ngahujat kana kasalahan batur, tong milu ngahujat kana duraka batur, aya Allah nu bakal ngomeanan. Aduh, kahartinya coba ieu, aduh karek anak batur baong ge, "Kade tong deukeut jeung jelema balanyos." Teu apal budak urang ge leuwih bolonyos tibatan budak batur. Ternyata batur budak batur mah eureun tina bolonyosna, budak urang leuwih bolonyos, kumaha cik batur? Karaos. Matak boro-boro mah kanu bener, kanu salah ge urang tok song ngomongkeun kana kasalahan batur. Rumus hirupna kieu. Jelema anu salah tong disok diomongkeun ku urang, da urang ge boga kasalahan, anu boga hak batur ngomong kasalahan urang. Tong nyiwit mung diciwit, tong ngahina mung dihina, tong ngaledek mung diledek, tong nuding mung dituding. Ternyata hirup teh urang teh batur, batur teh urang. Matak awak urang teh kudu jadi enteung keur awak batur. Tah hartos Bu. Geus jam 10 menit. Kumaha? Sajam deui. Berarti nepi ka 11:30. Pak, ibu itu mau hoyong duit kata bu 11:30 moal dicarekeun we urang mah urang baralik keun cenah nagog we nepi ka jam 11:30 pek Bu abdi mah dataran nyarek pek we sok we cicing di dinya paling nu ceramah tah ieu botol aqua dah maka jeung hoyong nepi ka 11:30 aduh ampun ieu tah saurang nu make baju pink hoyong dugi ka 11:30 tong dicare ku sararea hakna eta sok Bu tuluykeun di dinya nagog nepi ka jam 11:30
taholi kosong, tahali nyicikeun, tajali ngawujudkeun. Naon nu kudu diwujudkeun? Balik deui Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah balik deui ka Gusti Allah teh nyiptakeun roh bapa, Allah nyiptakeun roh ibu. Kumaha ceuk Allah baheula kana roh urang, alastu birabbikum, teang dina Al-Qur'an surat ke-7. Alastu birabbikum, roh urang nyarita, qalu bala sahidna. Anjeun nyaksi yen kami pangeran anjeun, maka roh urang teh penuh dengan kesucian. Leres Gusti, anjeun teh pangeran abdi sadaya. Gubrageun ku Allah teh ka dunya tempatna pana tempatna kotor, matak wajar manusia masuk cicing dina alam kakotoran ngan keukeuh balik mah kudu suci. Tah ku Allah bakal disucikeun Bu. Ku naon disucikeunana? Ku panyakit. Hampura tong kasihkeun. Mun bapak sok popolotot, bibir sok nyarekan, leungeun sok tutunjuk, suku sok tujang tajong. Tah ibu sing sabar. Mun boga salaki kitu nya sing sabar. Engke Allah dek ngamaotkeun bapak ku cara anu lain Pak. Dek disucikeun heula awak bapak, disucikeun heula dosa bapak. Tina molototna maka panon dibere kieu tuluy tilem, tina nyarekanana dibere bengok, tina leungeun tutunjuk dibere kempreng, tina sok tatajong dibere kieu. Lolo cek bapak nanya, nyeta abdi gaduh panyawat kitu tapi dararasan betara nyieun doraka ngomongkeun batur tara popolotot tara eta mah Allah deuk ngadobelkeun pahala. Ngan ieu mah keur jelema nu sok popolotot, nyarekan pamajikan, tujah TJ, tah lamun kieu do. Cicing ulah aya nu moto. Tah nana gerhana ceuk sakase bengok kitu, euy. Artina Allah dek nyucikeun deui awak bapak sabab roh teh suci balik deui ka Nu Maha Suci maka roh ieu kudu dina alam kasucian. Lamun balik ka ditu kotor sedengkeun ku Allah teh geus ditemongkeun jelema-jelema kotor. Abu Lahab, Abu Jahal, Qarun, Fir'aun. Abu Lahab ngadu domba, Abu Jahal gede wadul, Qarun pedit, Fir'aun sombong. Jadi lamun jelema modar hampura nyebut modar. Lamun jelema modar keur sombong, maka Nabi ngageroan umatku. Urang sombong hijab teh penghalang. Nabi teu bisa nempo urang ge teu bisa nempo Nabi. Kanikmatan nu paling gede engke di akhirat ketika urang berhadapan jeung Nabi Muhammad. Demi Allah keur saha eta nu bisa berhadapan jeung Nabi Muhammad? Umati abdi ya Rasul. Nikmat gede, nama ge nikmat gede, hijab eueuh. Ieu mah kahalangan Pak, hayang tepung jeung jalma nu bakal mere sapaat, ternyata hijab kasombongan aya, maka gigireun bakal datang hiji jelema. Saha eta nu sombong? Fir'aun. Maneh malain umat Muhammad, ukur ngaku wungkul, pan kami nu sombong, nu ngajarkeun maneh jadi sombong, ka dieu jeung kami. Fir'aun tah. Lalu jelema beunghar bari pedit, umati abdi ya Rasul. Nolol si Qarun, tong akuanan umat Muhammad, maneh mah kumed jeung kuring jeung si Qarun. Lol Abu Lahab maneh masuk ngadu domba jeung kuring. Lol Abu Jahal maneh malain umat Nabi Muhammad, tapi maneh mah umat kuring sabab gede wadul. Matak umat Nabi Muhammad leungit sombong, tara ngabohong, tara ngadu domba jeung leungit sifat ria dina dirina. Ummati nagog urang abdi ya Rasul umat anjeun. Naon buktina? Sahadat, salat, zakat, saum, haji. Dipariksa ku malaikat, eueuh sombong saeutik-eutik acan, eueuh adigung, eueuh sok ngadu domba, eueuh ngabohong. Kakara urang bisa silih rangkul jeung Nabi urang. Naon sababna sapaat dibikeun leungit hijabna. Aduh. Tah punten balik ti dieu anu pedit wae nya singgera tobat. Lain cicing wae dina pedit teh adi denget deing ustad kitu. Tah jug deuk nepi ka modar ge haben kitu kae. Ngan keukeuh Pak. Bisi bapak usaha menang nipu, bapak usaha menang malsu, bapak usaha menang ngarampas. Punten roh urang suci balik oge ka Nu Maha Suci, maka cicing di tempat suci eudek roh urang ge deuk disucikeun. Maka harta nu dituang ku urang kotor, nu ku anak urang kotor, pamajikan kotor, siap-siap Pak. Harta nu menang nipu, bapak keur sakarat, bapak geus kolot, harta bakal aya nu meakeun. Bisa jadi anak kena narkoba, bisa jadi pamajikan abuntah, bisa jadi gempa, bisa jadi banjir, bisa jadi apapun.
tapi bapak kudu atoh nah cara Allah ngabersihkeun diri bapak kahartos ya mata kuring mah prinsip kitu mata na ceramah tarawani barang penta kajen ukur cai kieu bae we bae dak kuring mah tara pernah barang penta sugan hoyong susu hoyong cikopi teu kudu susu tinggal meuli engke balikna kopi ge gini tinggal meser engke wihna teu kudu ngariweuhkeun ka panitia teu kudu ngana atuh panitia teh abong ka ustad bager kuat teu nyadiakeun Ibu, apa makna puasa teh nahan? Ai puasa teh lapar patuangan, jadi nahan lapar dina patuangan gitu Pak. Puasa teh sabulan, hakikatna mah lain sabulan seumur-umur kudu puasa. Puasa teh nahan lapar jeung dahaga, geratahan ieu beuteung, geratahan ieu perut, geratahan ieu kahayang, ulah barang penta perkara anu batur henteu ridho. Kieu logika. Encep ceuk DKM teh. Bapak teh mung gaduh artos 50.000 tapi hoyong ngulem salira kumaha ceuk kuring saha nu ngulem bapak nu rek mere bapak kumaha ceuk kuring heuh kumaha bapak tong pernah ngalibatkeun ka hayang kuring lamun ngalibatkeun ka hayang kuring punten ieu dakwah lain ibadah ieu agama geus jadi ngajual kana agama Pak ceuk kuring teh teu bisa 50 mah Pak kudu 100 artina eta DKM daripada wirang kuring teu datang bakal neangan 50.000 eclok kata tangga leuheung lamun sabulan kabayar dina 2 bulan teu kabayar maka doraka dilegleg kunana gerhana bubar ti dieu siap-siap kuring ka rumah sakit naon sababna geus nipu batur barang penta anu teu mikarido apiknya heuh ngan atuh 50 mah ulah atuh 50 eta pada KM geus ungguk tah cenah bener ieu mah 50 we ulah atuh atuh kumaha lamun ngulem cep nana gerhana tuluy teu dibayar ridho tinggal nyebut ridona beungeutna atuh ridho ngan kudu umum son tong dibayar hadroh tong dibayar dahareun tong dibayar kameramen tong dibayar umum pan abdi teh dibayar ge ridho da umum ieu mah ari son dibayar urang henteu gerak tempo hukum negara Pancasila nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia well samemeh urang nyeun Pancasila teh atuh kudu cicing di dinya heula. Ceuk bapak teh rada gelo. Tapi heueuh Pak, ulah wani barang penta anu batur henteu ridho. Nah, terjadina nyeri patuangan, lambung terjadi nyeri mastaka, darah tinggi segala rupa penyakit itu teh loba teuing barang penta anu batur teu ridho. Mata ku agama teh geus dicarek nyogok dan menyogok adalah cara yang salah heuh eta maksud kuring pek aya nama nyogok kana jabatan pek ari hayang jadi jabatan ngantungwan engke kakolotnakeun nya tinggal ngantosan moal aya jelema salamet ku perkara eta sabab Allah teu oleh manco Allah teu oleh nyatet lamun nyata salamet cenah jelema doraka di alam dunya punten di akhirat moal salamet talung keneh ku Allah dihisab di dunya daripada dihisab di alam akhirat. Ibu nganyerikeun tatangga siap-siap ibu bakal dinyerikeun ku batur ibu ngaledek batur siap-siap ibu bakal diledek batur ibu pernah mitnah batur siap-siap ibu ge bakal ngalaman dipitnah batur sararieun heuh ya keheul atuh mata taholi tahali tazali bijil we kalimat wiridan ala bidzikrillahi tatmainul qulub jelema nu eling salalawasna teh Pak lain bibirna tapi eling teh wujud tina sagala rupa awakna lamun panon eling ka Allah moal pake molotot mun ceuli eling ka Allah moal resep gosip mun bibir eling ka Allah moal nyaritakeun kana goreng lamun akal eling ka Allah hibdul akli teu boleh ngajaga akal pikiran lamun hate eling ka Allah bakal leungit siripat sirik dengki jail kenia istren panastren dudupak rumpak teu kaopan sungguhan punungan sombong bohong adigung adiguna asa aing uyah kidul bakal leungit mata ibu bisa teu ngalawan awak ibu
Bisa tuh Bapak ngalawan nafsu Bapak? Moal bisa. Iblis geus minta izin, Gusti ku kami umat Nabi Muhammad deuk disesatkeun. Kumaha ceuk Allah? Pek bisa. Iblis minta izin, Allah ngijinan, deuk sanggup kumaha Bapak ngalawan? Tapi Allah mere senjata Pak. Naon senjatana? Doa adalah senjata. Matak dina bab torekat, dina torikoh aya doa kieu. Ya Allah Gusti Robi paparin kajisim abdi iman sampurna, keyakinan leres, hate husu, lisan dikir, tobat samemeh maut, tenang nalika keur sakaratul maut, jeung tenang nalika amal abdi diparios ku anjeun Gusti. Hiji tah. Nu kadua, Gusti paparinkeun kajisim abdi, icalkeun panyawat manah abdi, sirik, pidik, jahil, kenia, istren, panastren, sombong, bohong, gibah, namimah. Tah artina urang teu bisa gibah, urang teu bisa ngomongkeun batur, urang teu boga panyakit nyewa, urang teu boga panyakit geuleuh. Aya naon? Aya doa senjata urang. Matak penta ka Allah, iblis geda eleh ku Gusti Allah. Bapak ngalawan iblis moal sanggup, iwati doa nu bisa ngelehkeun godaan iblis. Matak teu eleh kudu ngado. Atuh nya tah ibu mah teu bisa ku Arab. Heuh kusuna ge jadi. Bapak-bapak balik ti dieu ngadoa ku Arab, Allahumma ini as'aluka ajwajaini solihatan. Pan ibu teu apal artina, janji amin. Amin ya Allah. Istajib doana ya Allah. Eta ceuk ibu, atuh puguh salaki teu beuki sumanget. Allahumma ini as'aluka ajwajaini solihatan. Kumaha ceuk ibu? Amin. Tanyakeun atuh ka DKM, salaki abdi ngadoa. Naon doana? Allahumma nun Gusti abdi, pangeran abdi. Ini saya tos jisim abdi. As'aluka nyuhunkeun kagamparan salira Gusti, ajwajaini pamajikan nu kadua. Ceuk ibu, amin. Matak bapak ge kudu bijaksana. Kira-kira pamajikan lain ti pasantren, kira-kira pamajikan teu wawuh jeung Quran, kira-kira pamajikan teu apal jeung hadis. Tong sagala dibawa kana Quran jeung hadis bisi teu wawuheun. Bawa wae karena bahasa bapak anu berdasar Quran jeung gitu. Ngeusan capek. Hoyong duka setengah 12 kan. Tarunuh Bu. Hah? Oh lamun ibu tetunuh tak abdi nu geus tunuh. Geus lah geus moal bisa asup ka urang mah. Nu mere cai ditolak ya. Nomor tisu ditolak. Ya itu kan ibu kudu sadar, perhatianmu bukan untuk aku, tapi perhatianmu untuk suamimu. Tah coba kikituan teh ka salaki lain ka urang. Paham kumaha? Teu kudu dibeja-beja ka urang. Da moal matak dikawin moal. Jeung teu hayang nyaho, boga salaki jeung teu hayang apal. Abdi mah tara pernah kepo kana urusan batur. Ibu sing sarehatnya, sarehat lahir, sarehat batin, salamet dunya, salamet akhirat. Para ustad, para kiai, para ajengan nu aya di tempat ieu sing barokah elmuna, sing luhur darajatna, sing paranjang yuswana. Sim kuring atas nama Nana R. Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana para luhur anu kasuhun puding galih duit pamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lambana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.